Sampurasun dulur Pang dia sareng si gondrong nek layung cuma dulu ya sadayana sareat ngopai arehan ngopai lah juga bobo ya doh ngopai mantap mantap ini dia sadayananya dulu sareatnya Komandan Ceprit ya sehat ya Kang Bay sehat Kang Bay aduh Kang Bay euy Kang Egi Resia sehat Kang Egi Kang Pale oke ta Kang Pale ya jeung Mang Adeng keluarga besar TB ya tepas barakata kumaha sareat ya. Kang Degul jemping oge tah. Senggol lah. Dede Tita oge senggol Dede Tita, kumaha saya Dede Tita, Teteh Adelia. Senggol oge nya. Ieu Kakang Prabu, Kakang Roni, kumaha Kakang Roni ya sehat Kakang Roni. Nu eureun jadi preman. Nah, kumaha sehat. Mugia pokona mah dikumkeun sadayana sarehatnya YouTuber nya. Kang Dede Rizky oge nya anu YouTuber terkece se-Asia. Sekarang aja baru 1000 tapi keren lah pokoknya. Ya si Gondrong turut berduka cita atas kejadian musibah bencana tabrakan beruntun ada di Tanjung Sari sana. Semoga almarhum yang kena musibah diterima iman Islamnya, dicaangkeun di kubur di alam kuburna. Saudara-saudara urang sebenarnya teu tega ningalina ningali videona ngan moal aya videona sih di Punraka kamari poe Salasa salama jam 3-an gitu. Poe Salasa jam 3-an sore aya videona gitu ngan mau di-upload gitu. Ya pokoknya mah yuk sadayana dulur-dulur YouTuber urang doakeun saudara-saudara urang anu geus ngantunkeun urang sadayana dina kejadian Tanjung Sari berduka. Mugia almarhum sing tampi iman Islam dicaangkeun di pakuburanana sing dimaotkeun maot anu husnul khotimah ku anu maha kawasa ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia seri ka wargi-wargina ka saudara-saudarana anu dikantunkeun sing dipasihan kasobaran ikhlas tawakal pokona mah doa terbaiknya ayo sadayana urang doakeun mugia doa orang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia doa-doa orang sadayana nya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah pokoknya mah di si Gondrong Nigelayungnya sampurasun rayu pokoknya sing sararehat sukses sararea maju bersama pokoknya kan anu keluarga anu dikanturkeun ananya sing dipasihan kasobaran keikhlasan ketawakalan gitu di si Gondrong Nigelayung mah sampurasun rayu